Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan kembali pembelajaran materi bahasa Sunda, yaitu Pedaran Tradisi Sunda. Materi anu kadugikeun dina dinten ieu nyaeta ngeunaan pedaran tradisi Sunda. Supados murang kalih tiasa ningali nyaeta diantarana aya gambar-gambar ngeunaan tradisi. Aya tradisi karawitan, aya gambar kacapi sareng aya gambar rebab. Gambar anu kadua nyaeta anu ngibing dina mejana aya sabangsaning katuangan, teras deui aya anu calik. Nah, salaresna ieu gambar teh mangrupa gambar sapaket, nyaeta mangrupa hiji tradisi anu biasa kadugikeun di daerah Rancakalong, Sumedang. Gambar nu kadua upami ditilik tangtosna urang bisa nilik kana bajuna, tiungna. Baju nu dianggo ku pameget sareng ikatna. Nah, berarti lamun ditilik di dieu nyaeta ngeunaan adat pakaian. Gambar anu kaopat nyaeta aya kuda. Sok biasa disebat kuda renggong. Sareng gambar anu kalima nyaeta gambar sisingaan. Tadi gambar nu kahiji sareng nu kadua mangrupa adat kebiasaan anu sok dilakonan di daerah Sumedang Rancakalong nyaeta tarawangsa. Anu katilu ieu nyaeta adat pakaian Sunda anu sok diaranggo ku masyarakat biasa. Sedangkan gambar kuda renggong sareng sisingaan ieu biasana sok dianggo dina upacara adat sunatan. Di dieu ngeunaan materi pedaran teh nu kahiji mikaweruh perkara tradisi Sunda. Nu kadua nyaeta karangan pedaranana. Nu katilu nyaeta teknik nulis karangan pedaran. Satutasna diajar ngeunaan materi ieu aya tujuan pembelajaranana. Nu kahiji di mana siswa tiasa ngajelaskeun ngeunaan eusi struktur jeung unsur kabahasaan tek bahasa tradisi Sunda. Nu kadua mampu nyusun ngeunaan bahasan tradisi Sunda anu aya di lingkungan sekitar masyarakat. Tujuan nu katilu nyaeta mampu membuat dan menyajikan bahasan tentang tradisi Sunda dalam bentuk film dokumenter mading dengan memperhatikan kaidah bahasa Sunda. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah siswa mendapatkan materi tentang pedaran bahasa Sunda. Naon atuh ari tradisi teh? Tradisi asal kecap tina bahasa Inggris nyaeta tradition, jeung tina bahasa Latin nyaeta traditio, anu artina diteruskan. Jadi lamun ditilik tina hartina, yen tradisi teh nyaeta mangrupa adat kebiasaan atawa tali paranti anu turun-tumurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumbuhan masyarakat. Sedangkan nu disebut tina adat istiadat nyaeta mangrupa tata pola anu angger turun tumurun ti hiji entragan ka entragan satuluyna minangka warisan anu dalit jeung pakumbuhan masyarakatna. Aya hubunganana sareng seremonial. Salajengna anu bade katepikeun nyaeta ngeunaan adat kebiasaan. Di mana adat kebiasaan teh aya adat kebiasaan anu patalina jeung daur hirup atau nu sok disebut dina siklus hirup nyaeta adat nu nyiram dina waktu wanoja nuju ka kandungan 4 sasi. Ya, terus anu kadua nyaeta adat ngariksa disebatna nyaeta ngingkeban atanapi 7 bulanan. Terus deui adat kebiasaan anu sanesna nyaeta adat ngariksa atanapi nu ngalahirkeun. Terus nu kaopat nyaeta aya adat musaran Bali. Terus aya adat sundatan atanapi nyepitan. Nah, terus deui aya adat ngawinkeun. Nah, terus aya upacara adat kapapatenan. Ari upacara adat kapapatenan teh nyaeta aya anu ngantunkeun. Nah, terus diantawisna ngeunaan adat kebiasaan anu khusus sok disarengan ku seremonialna. Nyaeta hiji seren taun. Biasana dina seren taun ieu mah sok dilakonan di Cisolok, Sukabumi. Terus deui aya upacara adat kebiasaan Nyangka sok dilakonan di Panjalu, Ciamis. Nu katilu nyaeta ngeunaan ruat bumi dilakonan di Banjarsari.
Aya suroan ya, sok biasa dilaksanakan di Cirebon. Terus nu kalima aya saparan dina sasi sapar aya dilaksanakeunana di Cirebon. Terus rebo wakasan dilaksanakan di Bogor. Salajengna materi anu katepikeun kadua ngeunaan karangan pedaran. Ngeunaan karangan pedaran nyaeta mangrupa karangan atawa wacana anu eusina ngajentrekeun hiji objek, kumaha prosesna, tujuanana, jeung gunana. Nah, di mana ngeunaan karangan pedaran didugikeun ka siswa di dieu ngagaduhan manfaat. Naon manfaatna? Nyaeta pikeun ngalegaan kaweruh atawa wawasan hiji jalmi. Nah, biasana oge dina bahasa Indonesia karangan pedaran sok disebat oge karangan eksposisi. Terus deui ngeunaan teknik nulis karangan pedaran. Hiji, aya nu disebat teknik identifikasi nyaeta ngeunaan neangan jeung medar ciri-ciri eta perkara atawa barang. Nu kadua nyaeta teknik klasifikasi nyaeta neangan jeung nyieun papasingan dina eta perkara atawa barang. Nu katilu nyaeta teknik definisi, di mana teknik definisi nyaeta ngeunaan neangan jeung mere wangenan kana eta perkara atawa barang. Nu kaopat teknik ilustrasi nyaeta ngeunaan neangan jeung mere gambaran kana eta perkara atawa barang. Nu kalima nyaeta teknik proses, di mana teknik proses ieu teh nyaeta ngeunaan neangan jeung mere gambaran proses nyieunna eta barang. Terus deui nyaeta ngeunaan struktur karangan pedaran. Di antawisna aya nu disebat bubuka, aya sebat eusi, terus aya nu disebat panutup. Naon atuh ari nu disebat bubuka teh? Dina bubuka ieu nyaeta eusina midangkeun hal-hal umum perkara eusi pedaran. Di antawisna naon alesanana milih jejer atanapi topik teh. Terus deui ngeunaan legana pedaran, watesan jejer pedaran, terus anu salajengna ngeunaan masalah-masalah naon anu bade dipedar. Terus nu kadua nyaeta ngeunaan eusi. Di mana eusi teh nyaeta midangkeun objek anu dipedar. Naon objekna anu bade dipedar dina karangan pedaran ieu teh. Terus wujudna jeung wangunna objek. Teras gunana objek, wanda atanapi tipena objek. Teras deui nyaeta ngeunaan cara-cara nyieunna objek, lamun kinten-kintena objekna aya. Teras nu katilu nyaeta ngeunaan panutup, di mana panutup ieu teh eusina midangkeun dua hal, nyaeta nu kahiji ngeunaan kacindekan tina eusi pedaran, sareng nu kadua nyaeta ngeunaan saran-saran. Salajengna nu kadugikeun nyaeta sawatara cara nu bisa dilaksanakeun samemeh nulis ngeunaan karangan pedaran. Naon wae nu diperyogikeun? Hiji, kedah netepkeun pasualan atawa perkara anu rek ditulis. Teras nu kadua nu paling utamina nyaeta kedah ngempelkeun heula bahan atanapi data. Nu katilu nyaeta mikiran judul. Nah, di mana lamun misalna siswa bade ngarang pedaran, berarti judulna kedah matak anu pikaresepeun nu maca. Nu kaopat nyaeta nyusun raraga atanapi rarangkai karangan. Nya teras eta raraga sareng rarangkai karangan teh kedah dimekarkeun. Ya, jadi alenia nepi ka jadi karangan anu gembleng. Nu kagenep nyaeta nyarungsum karangan anu geus jadi, di mana materi anu kadugikeun ieu dibantun tina sumber ngeunaan buku panggelar basa, pangarangna nyaeta Bapak Yayat Sudaryat sareng Bapak Deni Hadiansah. Teras deui Ibu ngeuyeban tina ieu materi teh nyaeta ngabantun tina YouTube anu atos aya. Mung sakitu ngeunaan materi dina dinten ieu anu kadugikeun ngeunaan pedaran tradisi Sunda. Mudah-mudahan materi ieu tiasa ngeuyeban kana pangaweruh sadayana. Hatur nuhun, sampurasun. Hurip Sunda. Lamun hidup diajar, lamun kayang tangtu parang.
Mung sakitu anu kapihatur dina materi pedaran tradisi Sunda. Sakali deui mudah-mudahan ieu materi tiasa ngeuyeban kasadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.